Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 45. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta ieu teh pamirsa tina pangalaman para mitra. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Anu kahiji judulna nyaeta Kopeah. Ka Amah Haji Mustofa moal aya nu bireuk deui di sadesa Rancasaat mah pang dipika serabna. Kabenaran di lembur kuring aya nu nyunatan. Biasana mah mun teu nanggap golek atawa pantun teh pikeun jalma-jalma nu aralimah sok nanggap ajengan atanapi ngaos. Ayeuna mah paling teh nya nanggap pantun teh tos langge pamirsa. Ayeuna mah da naon atuh? Elektunan cenah. Wadodo ayeuna di lembur kuring atawa bisa oge ngan di saerka kuring nyunatan incuna moal nanggap golek rek ngangkil Amah Haji Mustofa teh maksana mah biasa bade ngaos nya nepi kana waktuna jelema mani ngalidak. Maklum Amah Haji nu tos termasur di seluruh desa Rancasaat boh awewe boh lalaki komo pemuda mah jigana teh lain lalajo teuing eta teh bae biasa iseng Bandung cek padidih teh mah kuring ge harita teh milu cakah ciki hanjakal kuring mah lain dina bagian konsumsi padahal ieu teh hobi kuring ahli lalab tapi menang tugas teh di bagian pengangkutan nya cek kasarna mah jadi supir mun di Jakarta mah meureun supir-supir truk Asian Games sibuk kaditu kadieu nya kuring ge teh eleh sibuk ari popokona mah eta aya nu di waterdog lain bobohongan sabab wadodo teh kagungan putra istri nu masih keneh sakola di SKP mun teu salah mah kelas 4 ayeuna teh nah make jig-jig kana soal bebene sagala da eta atuh ari ngobrolkeun ka bogoh teh teuing ku resep sok mani teu karasa waktu asar mah kaliwat mangkaning kuring teh teu ditu nama piminantuan ajengan pribumi riweuh ngatur tatamu atau pemuda-pemuda oge sibuk deui ngatur siasat jigana Amah Hadi oge moal teu kurang riweuhna dina nyiarkeun bahan pidato cara para anggota DPR GR mun rek pidato kuring mah sanggeus beres teh nyempot bae di juru bari ngahenen ngawaskeun nu mawaan cai ka hareup aya nikmat saha cing nu keur diawaskeun ku kuring moal dibejakeun bisi kabaritaeun teu karasa panon jadi berat tungtung namah les bae ngalenyap da hudang teh eta bae dirontok budak atawa budak anu labuh kana lahunan kuring jigana teh barudak hareureuy hayoh lumpat ka deukeut kuring tapi ari cangkat bet aya si manehna atuh rek ngambek teh jadi teu jadi tungtung namah titik-titik gancang nama beres bae Amah Haji Biantara bubar nu lalajo atuh kuring oge kudu paturai jeung si manehna mangkaning sono keneh tugas memanggil kudu nganterkeun Amah Haji mulih. Amah Haji ti payun kana pick up dijajabkeun ku Sang Mitoha bari nganuhunkeun kana jasa Amah Haji dodongkoan cara kuring ari keur ngadep ka bapak kapala rek minjem duit harita teh kuring mah milu mawaan paros Amah Haji kana pick up nya tugas mulai berjalan gerung suara pick up gasna katinca ku kuring barang rek gelaser pisan kekelan anjang ieu ka mana Kopeah ama beri tempat-tempo ka handap maklum poek teu awas teras Amah Haji lungsur deui bari ribut deui bae nataroskeun wadodo oge milu ribut deui baterean coba bisi dagrag ka kolong pick up bray baterai disorotkeun ka kolong pick up coba di luhur terus kahareup kana jok eueuh panasaran ka handap tuh gening
Kuring ngarenjag alabatan dipacok orai pae mun geus mah saha nu teu leuwas geura kopeahan sakitu dipustina ayeuna aya dina pedal kupling kat inca ku kuring daek salamet lain dihaja. Ya Allah, nah eta make ditincak mangkaning astagfirullahaladzim. Duka teu terang ama da tadi mah poek teu katinggal. Kuring teu kuat ku era bari jeung hayang seuri atuh da puguh we kopeah karamat anu biasa nanyong colok dina mastaka Mah Haji Mustofa ari ieu bet aya dina dampal suku si Bung Supir. Pantesna bae waktu tadi Amah Haji lebet kana pick up kopeahna ragrag da nganggona ari sorban dibelitkeun kopeah dicongclokeun teu karasa sang kopeah lungsur nyampak si Bung Supir. Teu loba carita deui tos beres mah diur bae kuring ngalumpatkeun pick up satarikna hayang geura buru-buru papisah jeung Amah Haji era. Ti harita sok sieun ari panggih jeung Amah Haji Mustofa teh lailna naonan bakat mingku era. Tamat cenah pamirsa. Ieu yasana Junaidi Sukabumi. Judul anu kadua nyaeta Panyana teh. Nurek dicaritakeun teh pengalaman kuring 23 tahun ka tukang waktu kuring masih keneh menang gelar panganten anyar. Harita kuring mau leuwih karek ge 2 bulan ngahiji jeung pamajikan teh. Malah ngahiji keneh jeung mitoha lantaran mitoha teu mikeun pindah. Saurna teh, kadenge we tepi ka ayeuna. Mama boga anak teh ngan hiji-hijina. Ngarerek parindah mah saha pi jalmaeunana nu rek ngurus mama. Apan emak geus teu aya. Engke mah ari mama geus boga pamajikan kumaha dinya. Kapaksa kuring nurut sanajan bari teu betah oge. Jeung enya ari dipikir mah kuring teh rumah tangga diajar keneh rada perlu diaping heula ku sepuh. Dina hiji poe kuring karek ge joal ti pagawean keur ngudaran sapatu. Aya nu pupuntenan ti dapur. Ku kuring dimanggakeun bari dibukakeun pantona. Anasup teh hiji awewe ngora keneh nanggeui baki di turuban eusina teh sangu bodas dina sangku meuni pulen teh sigana bakakak hayam hiji meuni omyang koneng sambal goreng ati dipeteuyan sabaki jeung cau raja tang kueh 2 harip. Aduh duka naonnya 2 harip teh pamirsa 2 sikat gitu. Tangtu kacip tak ku para mitra kumaha bungahna kuring harita sabab saha anu terek ngarasa bungah geura karek datang ti pagawean keur meujeuhna lapar heug aya nu nganteuran dahareun anu sakitu ngeunahna tapi eta sangkaan teh teu keuna. Nu puguh mah kuring teh jadi ngadegdeg bet sama rasa samar cabak alias teu puguh rarasaan teh anu sakitu laparna teh ngadak-ngadak leungit. Naon sababna? Kieu geura nu nganteran teh hiji randang ngora kira umur 20 tahun kulantaran di lemburna teu aman manehna ngungsi ka lembur kuring. Ari imahna deket ka pos penjagaan peuting kamarina waktu kuring ke ronda ngontrol pos-pos penjagaan rakyat jeung OPR kuring teuing ku hayang nginum sup bae kuring asup ka imah eta nyiranda da kabeneran muka kuring disuguhan cai teh haneut jeung gula kabung meunang urud. Kabiasaan kuring teh sok heureuy atuh harita ge bae nu boga imah di heureuyan ceuk kuring teh. Nyi tinimbang lalagasan bae mah kumaha mun dikawin ku akang? Ah alim da akang mah parantos kagungan istri jawabna bari tungkul. Is teu naon-naon atuh geus boga pamajikan oge dicandung we moal nepi ka teu cukup da gaji akang mah gede. Ari kersa mah ngalumayankeun ka abdi. Jalma abon urang sisi ceuk manehna bari cur deui ngeusian gelas kuring nu geus kosong. Tah kitu di antarana heureuy kuring teh. Nah atuh ari ayeuna bet jol nganteran. Aduh ceuk hate bari ratug dianggap nya heureuy teh meureun. Untung mun saukur cekcok pasea kumaha lamun pamajikan menta diserahkeun. Kuring jadi beuki sama rasa jeung teu puguh pola. Ceuk hate ayeuna mah kumaha engke bae kumaha geletuk batuna kecebur caina apa boleh buat nasi sudah jadi bubur. Pamajikan ku kuring geuwat dicalukan ka kamar bari siasat pura-pura teu boga dosa. Ti
nganteran saha itu teh? Cek kuring ngaharewos. Apaan nganteran AA? Cek pamajikan teh. Hah? Baru nganteran AA. Si gana lamun banget kuring harita dikeureut moal aya getihan bakat kuruwas jeung AA saha. AA mah teu wawuh-wawuh acan ka manehna teh. Cek kuring ngabohong. AA bapa. Pamajikan teh nyebutna ka bapana oge AA cara ka kuring. Apaan eta teh bebene bapa malah geus deukeut nikahna ge. Nah, ari plong teh hate mani asa bungangang anu tadi sakitu sarumpegna sieun jeung reuwas teh kaganti ku Risi. Risi bisi eta pimitohaeun teh bebeja ka mitoha. Yen kuring geus titik-titik. Dikamanakeun teuing beungeut lamun mitoha nyahoeun. Tama cenah pamirsa. Anang S. Yuliwardana Ciwaru Kuningan. Judul anu saterasna nyaeta Kabita ku Acar Gurame. Sakali mangsa kuring papanggih jeung sobat nu rek kaondangan kanu ngawinkeun. Kulantaran manehna eueuh batur tuluy ngajakan kuring cenah ambeh teu era holna ari aya batur mah. Mimiti kuring teu daek lantaran kuring mah teu diondang. Ku keukeuh nu ngajak kapaksa kuring milu basana teh keun bae datara di absen ieu moal kaciri masing teu diondang oge cenah. Sakumaha biasa nu kaondangan harita oge pakaian kuring diganti nurutan dangdan ki sobat teh make sarung dibedahan jeung dikopeah. Gancangna carita kuring jeung ki sobat geus dariuk di imah nu boga hajat sarila marendeko kitu deui ondangan-ondangan nu sejena anu kuring mah teu warawuh. Hidangan geus ngajalagrag di hareupeun riungan lantaran harita ondangan-ondangan rek dituangkeun. Sanggeus reres didoaanana tuluy dimanggakeun ku pribumi sina dalahar. Teu wudu malum dinu hajat sagala disayagikeun anu kacidari pikabitana ku kuring taya deui ti acar gurame nu ngabugigag dina piring lodor rada jauh ti kuring. Atuh kuring teu wani ngarongkong lantaran era ngan dideret bae ku juru panon. Kabeneran bae aya salah saurang nu surti nyerangkeun kana polah kuring. Tuluy ngamanggakeun ka kuring supaya nyokot daging gurame anu harita geus kari sabelah. Lantaran kabita teh jauh-jauh oge ku kuring dirongkong, dipangku jeung piringna. Cek pikiran teh rek dibalikeun guramena. Tapi kakarage dijungjungkeun ku kuring karasa aya anu baseuh kana sarung ari direret. Masya Allah, horeng tungtung bedahan ti teuleum kana kuah nu keur di hareupan meuni lantis. Kuring rikat metot tungtung bedahan da bisi katangen manten ku batur ngajaga ka era. Tapi ari gomrang teh sinduk numpang dina gurame teh ragrag ninggang piring wadah bobotok kacang. Nepi ka peupeus bakat ningkung ngarenjag jeung ngarasa wirang teu kuhan teu. Atuh piring gurame nu keur dicekel teh gejret bae kalesotan ninggang basi wadah angeun. Peupeus deui bae jaba eusina ngabayabah ngabanjiran nu ngariung. Ondangan-ondangan nu sejen teh rupa-rupa polahna aya nu jiga karunyaeun ka kuring, aya nu bangun nyebut humayua tapi lolobana nyaleungseurikeun. Atuh kuring teh mani asa teu boga beungeut bakat ningku wirang, eukeur mah boga rasa teu diondang. Hayo ngadon ngaruksak piring nu boga hajat, jaba sarung jeung bedahan kuyumut ku cai angeun nu cikruh pisan. Dina keur balik ki sobat teh teu nanya-nanya kawasna keheuleun jeung milu era meureun. Ti hari tak kuring tara kaduga lahalohok ka pelebah urut kawiwirangan era bisi papanggih jeung pribumi. Ari nupang matak handeueulna dumeh bedahan jeung samping urut angeun nu teu kaburu kaseuseuh isukna kasampak teh geus marolongo moncos peureub tangtu keur peutingna dipake susuguh pesta ku beurit. Ampun Mang Dulacis. Tamat cenah pamirsa Bu Handar Bolenglang Ciamis. Judul anu saterasna nyaeta Obrolan Sahayuna. Rokodok cenah kade monyong. Lohor-lohor domon toto kokodok bogo. Toto nyokot boboko tos odoy. Domon nyokot tolombong kosong tos bolong.
moncor dog-dog. Domon toto jong jon kokodok bogo soloyong jong jolong soloyong jong dolong mentok nyolondo. Domon nyorodoy hoyong nyodok sologoto kocopok jong jolong ngecopok. Bros no bros moncor tolombong bolong jong jolong ngodos nyoloyong. Domon rorontok moro jong jolong lolos. Kokodok domon nonjok boboko toto dorok-dok soko boboko coplok. Tolonjong domon nyolontod bro nomro ngosod. Borowok toto ngomong moyok domon boro-boro ngedok bogo nyodok jong jolong nyolondo poos. Domon molotot pok ngomong nyorongot montong ngomong songong kodok tong songbong top jong jolong boro. Sohor gogo sohor nyodok tong sohor ngomong kosong. Toto dodolo toto rosol moro jong jolong. Kokolor toto morosot sot nyodok jong jolong kop nyokot kokolor. Toto alohok nyokot kokolor molonyon tos goyobod bobolokot kotor. Jong jolong tonggoy noyod nyoloyong lolos dosol toto nolol. Domon monyong moyok toto boro-boro sohor nyodok jong jolong nyokot kokolor merosot molonyon toto merongos. Domon urang bolon montong ngomong sogol ngomong songong sok jogol. Domon sohor jogol toto sohor tonjok top toto rontok tolol. Domon molotot borolok ngomong toto kodok nong tong norotos ngomong olo-olo sor domon condok sor domon tonjok. Kokod toto sot boboko kokod toto sot boboko serobot nyelok domon prot nonjok nong domon. Domon dongko tonjok toto molos molonyon tolonjong toto nyolontod. Kokod domon moro nonjok tonggong toto borobot sorontod toto koprol. Tonggong toto bobolokot kotor serobot toto nyokot kokod domon dor nonjok tonggong domon nyorodot bro borolo borobot celopong domon kosod nomro. Serog toto goyobod poporongos serog domon bobolokot top domon toto dorong sok toto domon songkol toto domon jong sorong songkol jogol nyonto koboy jol kolot do celok tos gotong royong. Kokolot do celok melongo pok ngomong toto kotok sesorok kojor kolot dogol merosot kokolor. Domon ongkoh domon kokolot gotong royong ongkoh jogol nyonto bolon. Toto domon sot jogol olohok nyerocot cokor poho kolot jogol nyondong kokolot do celok selonong toto. Kokod toto ngokop kokod domon ngokop kokod toto top boboko. Domon top talombong los noyod muru rorompok toto mayong kod bongkok. Tonggong bobolokot kotor nong domon bonconong. Bojo toto bojo domon olohok molongo monyong hoyong bogo poos. Bojo toto bojo domon olohok molongo monyong hoyong bogo poos. Tamat cenah ya pamirsa kade monyong cenahnya sebul seke kelek. Aduh duka di mana ieu teh seke kelek teh pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.